Sahabat M3, simak terus acara-acara kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dangu sadayana wilujeng patepang dangu ieu dina siang ieu sareng Abah Jepri dina acara Rineka Sunda. Anu sakumaha biasa disiarkeun di 107,8 N3 FM. Tren musik sesilnya urang Lembang, aduh hadina urang Lembang. Nu dijemantrakeun langsung di Jalan Raya Tangguhan Perahu nomor 124 Cibogo Lembang. Kumaha wargi dangu sadayana dina siang ieu nya geramang ye atur nuhun pameda mama mugia we dina danget ieu siang ieu wargi dangu sadayana aya dina kawilujengan utami namanya atuh babeuleih wargi dangu sadayana ieu nu hoyong request bade kintun-kintun bade munut lagu bade curhat mangga nya kantun kontak wae ka 08 hiji 2208733388 malih ayeuna mah wargi dangu sadayana ye upami hoyong ningal siaran ulangna wargi dangu tiasa ningal karena YouTube hanya aya YouTube nah aya nama aya YouTube na nyata di M3 gitu nya kantun ngalacak gue warga sadayana nya mohon mangga tah upami sadaya siang ieu cara nuju lalasan wilujeng lalasan bae kau ka ece-ece ibu-ibu mamah-mamah teteh-teteh akang-akang bapak-bapak abah-abah aya mah zaman abah-abah teh nya dia dangat ieu abah atuh panginten rencangan ti tabuh 2 duging ka tabuh 5 sonten. Alhamdulillah warga sadayana dina danget ieu upami ieu anu dijalankan Abah tos ngulem salah sawios narasumbernya di kapamudaan oge tentang UPKB. Nah, naon UPKB teh engke urang bahas. Atuh enjing pagetona cenah Abah ieu. Bari ngonang di aya nu ti RBM, bari aya ti dinas sosial. Jadi disagedengeun urang nyungkeun lagu teh, disagedengeun urang hiburan teh, urang ngageruan ilmu. Ya, ilmu naon, ilmu anu bakal dipidangkeun ke tantosanya ke sakedap deui sarona teh nuju di jalan. Nah, mudah-mudahan nya anjeunna sing dugi ka radio ieu teh sing sehat teh halangan harunganana. Kitu wargi dangu sadayana. Atuh anu sakumaha biasa prawargi ye anu sakumaha biasa nya Mitra Satya babile cenah yang pergukikeun je naon-naon wae nya tiasa ngahubungi. Kumargi dina acara Rineka Sunda ieu dirajong ya bagi daun sadayana kahiji ku BPJS Ketenagakerjaan anu nyayogikeun marupikeun jaminan jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan masa tua oge di kapangsiunan. Malihan upami cenah prayogi oge cenah kebutuhan alat pesta bade panggung, bade alat naon wae, bade sound, mangga tiasa dongkap wae ka M3 Production. Nah, langsung di radio warga sadayana nya. Babili hayana cenah menjadi pending hajatan teh sawios. Keun we mudah-mudahan nya urang kapayun mah urang tiasa deui nya. Urang ieukeun babili mangga da murah meriah di dieu mah nya. Ieu na ge waduh mohon luar biasa katinggalan ge euyeup di dieu mah. Gitu warga sadayana. Oke, aya oge ti HWI. HWI mau ngalpikeun lanong ye. Ngalpikeun lanong-lanong, ngalpikeun herbal eta nya. Janten urang ku zaman ayeuna musim ayeuna mah tos musim lagi kus kudu alam-alam. Kumargi pangenten katinggal alam urang teh ayeuna mah tos benten. Nya lanong oge ayeuna mah seueurna tina alam eta ku herbal. Kitu warga sadayana oge pangintenan bawa bilih cenah warga dangu naon sebatna teh hayong amangang nganjang mangga urang silaturahmi ka dieu supaya tiasa uningan nya urang teh ulah dina udara hungkul tapi urang silaturahmi
San dia teh ayeuna mah katinggal ari pisan nya. Oke, bagi setia sadayana panginten sambil ngantos ya. Lebihnya sambil ngantos tangtosna. Urang pirangkeun lah mohon etang-etang lagu bubuka dina Eka Sunda. Mangga wilujeng ngadangukeun. Warga dong sadayana mohon nama dipidangkeunnya lagu bubuka. Lagunya oneng lagu natenya. Alhamdulillah warga dong sadayana di studio ya terus kadongkapannya. Kusala sawios tatamu ya. Di mana tamu nanti nya di dongkap teh di dinas DP 2 KB P3A. Alah naon cenah eta teh? Urang bacakeun heula ieu. Sugan teh balera macana. Jadi eta teh singkatan tina Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tuh geuningan. Meuni ieu nya lengkap pisan nya. Wilujeng sumping Kang Asep ada WhatsApp urang ieu. Urang ngawangkong ngobrolnya dina Eka Sunda. Kumaha di perjalanan? Alhamdulillah, ada geningan caket di paling mana atuh kantor teh? Eta payunan desa Cikole. Atuh geuningan tatangga, cenah geuningan wargi. Aya sungahan tetep bihanas di eta we di tilipunan. Nya sumping nya. Nuhun, maksudnya nyebat teh bade bapak bade akang ieu. Bebas saja. Bebas mending akang we nya. Boleh. Akang da di Sunda. Kayak lamun datang kanu ieu bapak. Terus jadi aki abah. Beda ada sebutan dina Sunda mah. Akangnya Kang Asep ya, Kang Asep teh salah sawios anggota atau nya staf ya, staf di dinas anu DP 2 KB P3A. Cobi panjang eta teh. Asep eta teh nyungkeun sakedik ye dijelaskeun mudah-mudahan wargi dangu anu dinten ieu ye kana tacan obat wargi dangu dan dinten ieu anu nuju ngadangukeun mudah-mudahan sing jadi ilmu ya. Amin. Mudah-mudahan di cobi dipangjelaskeun lain naon namina ieu sarengna deui programna naon wae nyangkutna mangga. Iya, nepangkeun para wargi dangu sadayana di Radio M3 Tren Musik Station. Salam udara. Amin. Iya. Abdi kalaresan alhamdulillah tiasa sumping ka dieu jalaran gaduh nami Asep Nurjaman alhamdulillah kalaresan staf di DP2 KB P3A. Dinas anu pangpanjangna di Kabupaten Bandung Barat mah singkatan lagi ka kaplek panglobana di dinya teh ni bidang teh nyata Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Etah lengkap panjang ya Pak. Di bapak indung anak aya kabeh di dinya keluarga anu kahiji panginten pengendalian penduduk kan ayeuna digemborkeun ti salah sawiosna BKKBN panginten di pusatna nya banyak aya badan BKKBN teh poho deui wah astagfirullahaladzim keluarga berencana nah eta badan kependudukan dan keluarga berencana nasional itu manyawe poho deui ka dina sorangan tah eta kalaresan di eta kepanjangan BKKBN tah di Dinas Pengendalian Penduduk teh otomatis bahwa program-program DP2KB teh ngendalikeun penduduk Pak. Kumaha teh ngendalikeunna? Pan ayeuna kasieun pisan memang sieun di lamun Indonesia tapi kapinu padat. Sabab lamun geus padat pendudukna harese jang ngarencanakeun ka hareupna meureun Indonesia teh. Kitu. Mulai tinu pencurian pasti loba. Pekerjaan harese. Geus puguh ari neangan ekonomi mah da beakeun teuing ku penduduk. Gitu. Jadi di dieu aya panginten salah sawis programna pengendalian penduduk ngendalikeun penduduk supaya teu melonjak teuing. Salah sahijina ku keluarga berencana. Ku KB teh. Ade KB ieu. Ade sanes. Tah keluarga berencana teh salarasna mah eta mah singkatan. Da ari KB anu dianggo ku masyarakat mah nyaeta alat kontrasepsi teh.
alatna. Alat kontrasepsi. Jadi salah sahiji cara ngendalikeun penduduk teh supados anakna tiasa dua saja pan aya pangen slogan dua anak cukup gitu. Aya didinya tiasa wargi-wargi sadayana tiasa nganggo alat kontrasepsi naon wae, aya kanggo pamaget, aya kondom. Rada kan kitu da ieu mah dinas-dinas. Alat kontrasepsi merenya. Kondom, suntik, kanggo istri, pil, kemudian implan, IUD. Gitu. Terus aya deui MOW sareng MOP. Nah, ari MOW teh eta mah anu jangka panjang. Malahan permanen. MOW mah bareto mah istilah kampung mah steril. Gitu. Lamun MOP kanggo pameget. MOP mah medis operasi pria tahnya. Ieu mah sing naon wae tah kita kan disebatan deui naon wae tas anu namanya ti bidang ieu. Cebilean lajeng deui kana sampai ka mana namanya teh? Kana KB nya. Kana KB. Can kana namanya ka penduduk dan KB. Namanya kana keluarga berencana. Panjang ieu panjang. Waktu sagala panjang. Siap. Nah, keluarga berencana teh ngarencanakeun anu salajengna nya eta rencana-rencanana dilebetna naon aya pemberdayaan perempuan. Pan di urang teh masyarakat teh anu kerja teh lain pamaget wae nya. Mohon atuh. Aya anu istilah dikelompokkeun dina programa aya peka namina teh bah. Naon teh peka teh? Perempuan kepala keluarga. Wih, nyamuhun atuh. Itu perempuan anu bekerja. Didinya aya mohon aya bantosan-bantosan anu supados perempuana bisa berdaya. Jadi pemberdayaan perempuan supados geningan ayeuna aya istilah nu kerame gender teh wah. Naon tah eta teh? Tah gender teh penyetaraan. Oh, disami. Mohon. Gitu. Jadi henteu pamagat teh nu gede teh. Henteu. Ayeuna mah pan kerja di mana istri tiasa. Pamaget tiasa. Gitu sami wae aya istilah dua anak cukup teh. Laki-laki perempuan sama saja. Penting dua. Saena pamitiasa itu. Kemudian salajengna deui aya perlindungan anak. Ayeuna keur seueur geuningan kekerasan terhadap anak. Jual beli anak trafficking teh ya. Namun wah kekerasan teh di jerona teh aya nu narkoba anak-anak. Kemudian pelecehan seksual sareng sajabina seueur janten inti nama dina DP2KB teh sadayana masyarakat keluarga manusia di Indonesia programna salarsana dipegang ku BKKBN DP2KB P3A. Allah tak geningan warga sadayana nya. Jadi ieu mah ilmu ya mudah-mudahan warga sadayana anu ngadangukeun ye. Anu ngadangukeun di dadangat ieu boh bilih hayang tumaros nya. Naon wae bidang-bidang tadi mah enggak mangpang meungpeung. Ya kelelsan ye ti dinasna dongkap. Jadi ulah sampai ka suudon. Ya. Suudon laras. Jawab ieu teh kieu diatur teh kieu tah ieu mah aya. Jadi supados jelas naon anu namina IUD teh IUD sanes jalmi nya. Sanes IUD sanes ajoni. Aya IUD eta teh singkatan sapertos SD nya. Sapertos SD gitu. Itu IUD teh intra unit device. Allah tuh geningan. Asa bae udah bahasa Inggris lah. Maksudna mah harese. Maksudna mah. Jadi warga sadayana mangga diantos di 08 22087 3388. Nah, pilih aya patrosan. Mong saupami ya can ieu tatan-tatan heula urang pidangkeun heula lagu heulanya. Masih. Siap. Jadi ngasih we nya sih. Mangga warga sadayana urang pidangkeun heula hiji lagunya Batra Wali. Dan ini harusnya bagaimana kan gitunya? Iya, jadi udah punya jam persal, kita dianjurkan jam persal, tapi pas udah punya, gitu. tapi pas dipakai kayak kurang pelayanan gitu, pelayanannya kurang memuaskan ya.
walaupun kondisinya yang yang sangat-sangat mengkhawatirkan. Sangat mengkhawatirkan gitu ya. Ini bukan orang lain tapi anak mama sendiri gitu. Sampai kan bah dibawa ke Rizkar kan. Asep pada ngawalan ya. Mohon banget. Iya. Mau atuh gitu di luar Mangga, mohon ya. pamitan pada sendiri. Mangga. Mohon atuh pisannya Abah. Mohon mangga, mama mangga. Saya puntennya pilih aya cariosan mama anu kirang merenah. Mau ngapunten sekali teh dan mau sanesnya marutkeun mung panginten pas dina doa mama gitu. Alhamdulillah sareng ge sae. Wilujeng nonton Kakur M3 Metro M3 jeung Ari Istirahat. Mudah-mudahan salarehat dayana. Amin. Khususna kami Abah sareng Asep. Mudah-mudahan sehat sukses sabapaosna. Amin. Mohon atuh nuhun ya Bang kabarnya. Mangga. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh warga sadayana nya. Mangga teh keluar. Warga sadayana ieu mah pelayanan sebatas pelayanan ya maksudnya Mohon laras. ya sanesana prosesna ya mohon malah Janten kieu mama Ari abdi di UPT Kecamatan Lembang mah sadayana anu ngadamel SKTM bade keluarga mampu utamina anu kirang mampu itu pasti didamalkeun mung didinya aya termasuk ka golongan keluarga mana Bang Intan tak salah jeungna dina perkawis jam persal jaminan persalinan kararesan itu berakhir teh tahun 2018. Ayeuna masih kene aya Bah. Ayeuna ge masih kene aya. Mung itu terbatas. Terbatas. Kemudian rumah sakit oge rumah sakit khusus anu ku Bandung Barat ditanda tangan MOU sareng rumah sakit tersebut. Gitu pilih satu acana panginten kayaan rumah sakit nak itu panginten itu mah kembali deui ke rumah sakit. Nah Ari Bandung Barat mah ti Bapak Bupati kemudian ti dinas-dinas tos masihan itu teh salaresna jam persal teh dibayar ku pemerintah Bah eta perkawis di pelayanan. Nah itu panginten kembali ke rumah sakit. Nah tak itu mama jadinya warana teh. Jadi ieu mah dinas ieu mah mung melayani mengantar bahasana mah. Mohon laras. Memberikan rekomendasi ya kanggo masyarakat anu membutuhkan bantosan-bantosan. Tak Kang Asep urang geus heula ieu nya. Urang laguan heula terus kitu urang lajengkeun dinya mah. Sata acana Bah, sata acan lagu pilih ka masyarakat anu ngadangukeun di dieu bade curhat perkawis keluarga. Ayo sebab kan dinas keluarga teh. Kemudian perkawis alat kontrasepsi abdi mah kalah ka ngaageungan salira teh. Kumaha saena? Ieu udah dibukanya. Takaresan di dinas oge aya namina pik remaja, pilih aya nu ngadangukeun remaja-remaja bah hoyong curhat. Mangga diantos pisan. Gitu nya. Tah eta ngasep pisanna urang mah kumaha mangpaatna ieu. Nah, mangpaatnya mudah-mudahan aya mangpaat ka sadayana nya. Mangga urang geus heula ngasep urang dan kenal pidahkeun hiji lagu. Halangan diri. Warga dangu sadayana anu masih keneh maco di 107,9 FM dan musik secara radiona urang Lembang panginten namanya dipidangkeun nya dua lagu. Warga sadayana masih keneh aya Kang Asep ye di dinas nya. Naon bilih aya ye pertarasan ngeunaan KB. Mangga ngeunaan di pelayanan masyarakat, keluhan masyarakat mangga tiasa wae ngalangkungan ke 08 hiji 2208733398. Mangga nya diantos. Jasa gedengan urang munut lagu teh Kang Asep. Aya oge pacol saudara anu bakal mangpaat ka anjeunna nya. Mangga Kang Asep sok beri aya ieu. Wargi-wargi ieu. Mangga. Anu lebetan teh naon tadi teh sunat teh kumaha cenah anu teu cocok. Mohon. Tadi panginten di sata acan lagunya aya seueur salaras mah warga anu tah naros-naros teh ka kader kasub antara bilih sanes lepat pangintennya. Bilih aya lepat pengetahuan tentang
alat kontrasepsi. Nah, aya pertalosan anu masuk tadi kumaha cenah pamit teu cocok sareng KB. Sareng KB suntik atana pipil. Gitu mah. Kan da memang salaresna namina obatnya banyak. Ari namina obat mah kimia. Pasti aya teu cocokna. Aya cocok-cocokan adanya. Malahan dianjurkeun ka sadayana para wargi dangu anu nuju ngadangukeun tentang KB bisi sadayana nganggo pil lami teuing atanapi suntik biasana mah anu sok kuat dugi ka 3 tahun 4 tahun sae na pamitos 3 tahun gentos heula liren heula tina obat gitu mohon. Da sami salaresna mah sami wae sareng urang teh nuangan obat gitu sami. Engke teh efek di akhirna teh pami disuntik wae atanapi dipel wae teh salira ngaageungan. Kemudian sok aya kokoloteun geuningan maruncul. Ditua engke sok keropos tulang. Kieu betul aya Kak Asep. Ya Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Dadeng gitu. Alhamdulillah Mbak Dadeng. Mohon. Kata parang saya teh. Itu dinas KB. Di mana? Jadi di Lembang, Kecamatan Lembang. Oh, di Lembang. Bapak saha? Apa Asep ulah ngalaskeun ngeunaan KB sapi kade. Ulah, nya, ulah. Ieu mah kanggo ieu we, kanggo si Amu, si Amu. Sok. Bisi bapak bade naros KB pamangket aya. Nya sok Badadeng. Bisinya. Sing. Iya, teh. Naon? Akang. Akang lah da. Sok. Akang. Oh, bujangan kene. Bujang mereka berdua, pan dua teh ya. Butuh tua. Mohon. Nya. Sok. Bapak atas bapak katanya. Nya sok bebas. Bebas abah mah. Mangga. Iya. Kata pun bojo inung budak. Oh, eta teh pun bojo teh nung budak. Namanya apa lah dia mah? Oh, sana dari ke Amu ya. Oh, gitu lainnya. Nah. Agak duhan darah tinggi. Dan biasa di kafe. Sedang di Ayudi. Mohon di Ayudi saya. Ku Ayudi kadek ulah ku abah. Nah, ada teh si payun teh di Ayudi teh pengen sebelah kasih. Satilu saurna teh. Mohon. Ditoprokeun deui. Naha nyobokan. Anan teu sanes teu cocok ieu dibuka we. Sanes teu cocok. Naon tah? Nyobokan ka bapakna. Ngahalangan juga nama. Nah, eta ngartos teh. Aduh. Untuk dinas kesehatan kan perannya. Mohon. Tah eta terus teh janten anu mah teu dina naon sih. Aduh, bebas ya. Ada pasien terbebas teh, Pak. Onte bisi. Santa acana Yuswa ibuna sabaraha. 38. Aduh masih kene subur ya. Produktif kene. Mohon. Nah, si payu-payu mah kali itu biasa we suntik kafe. Teu kabeh teu. Badadeng. Iya, darah tinggi itu. Kengeng kalau teh. Mohon memang. Ayudi ka Cibodas. Mohon. Mohon dari sana pan gitu, kan mah ya. Ngan sari mah kan itu. Mohon ke Cibodas. Cibodas. Ayo teh nya kengeng sterilisasi. Ayo teh nya kita teh apa hartos kan. Nya mohon lah. Aya nu noelan pokona mah. Mohon sana pendarahan. Oh, gitu. Benten deui Bang Nyanyi. Ya itu terlepas KB we namanya. Jadi KB we. Oh, itu pan KB. Lan. Nya sak ah. Itu tega abdi mah. Sak. Nah, sak. Mangga. Mohon aya walaranana. Siap, mangga. Iya, mangga. Bade ayeuna heula bae lagu heula. Bade tahun payung mangga. Pilih geteh itu ieu dijawab ieu lagu di jalan deh. Mangga Badadeng. Siap. Oh, ngawangkung ieu ngobrol. Mohon ngobrol gitu ya. Nya. Mohon dari kepanjang lebar tadi tos kumaha dah tos halaman ku nya ku inung budak. Oh gitu, mohon mangga Badadeng mangga.
Mangga, mohon. Siap, mangga diantos ya. Pasti diwalar, pasti diwalar. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, ayo ngaroskeun deui namanya. Ya, halo. Halo? Ya? Nah, telepon ya? Alhamdulillah, Kang Lemon, saudara. Iya teh lina ka Sunda. Nyambung ieu teh kalasan aya program ieu. Ngeunaan ieu we dinas KB lah kitu bahasa ieu mah. Dinas KB. KB ieu mah dek curhat masyarakat dek kependudukan. Atau ya ada pangkat ya sarang di Cikidang di RW 3 apa? Mangga sok. Baik. Aya beli terus keun. Oh, eta rencana KB teh kumaha wah? Kumaha ya teh. Da anu di KB mah saha ieu teh dek mangayeuna badek ocina di KB na. Oh, pamit biasa mah nya osina we di KB na. Allah. Eta terus di KB teh can. Ari ngau KB na teh ayeuna teh mun boje teh anu 3 sasi apa? Suntiknya. Suntik. Cocok henteu. Alhamdulillah cocok Gitu. Atau sabaraha tahun disuntikna? Anu bae sabaraha tahun pangeran? 30-an. Aduh, jangan asa. Umur 11 tahun atuh. Nun. 11 tahun umurna. Nuju ngariung apa di dia teh? Oh gitu nyangkel kayak kacapina di setelkeun. Oh, Siap. ya rencana ya KB teh barangkali ke Gaduh sabaraha hiji. Oh, tadi. Sok naon, Pak. Naon deui sok? Naroskeun teh. Mohon. Kami langkung ti opat kumaha? Kitu nya sok terus. Tos. Lepet kabeh eta mah. Tuh geningan apalin. Ya. Gitu Mohon gitu Ya, jaman manganya. Salamnya ke sadayana. Mangga. Ya, mohon. Tuh kitu jeung ka hiji mah tadi teh kumaha cenah lamun naon tadi teh cocoknya. Cocok Ayudi. Lu ieu mah kumaha lamun di KB atawa boga anak leuwih ti 4 tah mangga. Nah, anu kahiji lah tadi Ayudinya ento kawitna mah disuntik cenah bah mung darah tinggi. Jadi memang ka para dangu wargi dangu sadayana pami gaduh darah tinggi disuntik sareng pel memang tekenge ya, sebab sok malah tinggi malahan lami ke pami dipaksakeun sok keluar benjolan bah itu kade gitu. dia gondongan atau napi eta benjolan Jadi ya kaluhurnya memang salah sawios piwarang medis atau tenaga kesehatan pami gaduh darah tinggi kabena saena Ayudi Ayudi atau napi anu dilebetkeun disimpan dina rahim naon rahim sebatna ibuna Ayudi Iud nya bisi Sunda mah Ayudi bisi ya terus gitunya gitu IUD lamun dina ieu nama tulisan nama IUD tulisan nama IUD dibaca nama Ayudi lin aodang tah kumaha cenah ayeuna pami kalah ka pendarahan nah memang sata acan lagi pami dipasang Ayudi itu ku para tenaga medis teh diukur heula bang rahimna teh diukur tuh langsung jadi dipasang teh diukur heula apakah cocok sareng Ayudi atau gitu kemudian saat contohna cocok we panginten dipasang Ayudi itu pasti pendarahan heula salami sasasi da panginten namina organ tubuh dilebetkeun aya naon aya barang anu lebet pasti menyesuaikan heula tapi teu seueur gitu ngan pami seueur benten deui eta caritana gitu benten deui caritana memang ujungna para dokter itu pasti nganjurkeun kana Ayudi bah kana Ayudi ngan kumaha cenah eta tadi pertanyaan deui timbul pami Ayudi kalau kata cocok dicabut we gitu pami mama nawian cenah abdi mah da murang di Ayudi atau napi di KB teh murang kali tos cekap sanes alim da ari gagaduhan murang kali mati Gusti panginnya di KB oge mung urang teh mung syariat unggul gitu saya nama aya program di dinas KB oge di DP2 KBP 3 aya anu gratis nyaeta namina
MOW medis operasi wanita KB anu permanen eta mah permanen sekali langsung ya mung pada dioperasi nate alit ngan saukur di belek sasenti teras di talian intra naon di talian ieuna urat nya uratna lah lebih anakkeun mohon tah eta na hungkul abah mah bisa ngomong itu lah eta we eta gitu itu saya nama kadinya dilajikeun pami alim gedung urang kali di sana alim bang kita nya pilih hayong nyegah teh bisa mah gede iyalah sadik nu teh cekap mohon gitu dianggap cekap nya cukup sementawis ayeuna teu acan tiasa ku sabeberiji aya ku KB kalender pamikiat si bapakna KB kalender karena eta aya KB kalender saga kumaha cenah eta teh KB kalender mah ngetang ngetang 30 dinten pan istrina teh haid contoh 7 dinten tak nuju haid teh kenging dianggo tos haid mangga gitu mung kedah tiasa engke teh di mana langkung di 5 dinten eta nuju masa subur bah masa subur tadi dinya teh kenging jadi pas atus haid 5 dinten mohon masa subur artinya 5 dinten heula tos haid eta mangga terus masa subur tadi dinya nu kadang anu sok kaceplosan teh da hari sejam masuk teu kuat teh aya kieu pan DKB cenah nya nyenil tak kitu sok aya pan KB mah sareat teh nya mohon gitu tadi nu kadua di Mang Ai ieu di Cigidam cenah lamun budak ye da kagok cenah 2 jadi boga opat cing kumaha cenah nah ari ayeuna tos gaduh opat mah nya syukur alhamdulillah banyak rek dikurangan gitu cenah eta teh hanya program saleresna mah pilih da geuningan kapungkur mah aya bahasa ti sepuh teh aya bahasa loba anak loba rezeki ari ayeuna mah loba anak haresen yang rezeki bisi kitu gitulah tah kitunya jadi warga sadayana sok mangpang meungpeung mangpang aya narasumberna marihan ye kanggo ka warga sadayana mudah-mudahan tiap dinten Rebo ieu nya program ieu teh sok kumpulkeun teh bahan-bahan naon anu bakal dicaraskeunna ti ayeuna keneh ke Rebo payun ulang dicaraskeun naon wae ieu tentang ieu teh geuningan seueur pisan nya dieuna name teh aya pengendalian penduduk teh kumaha bagi dikendalikeun nah iki kan caraskeun deui salajengna aya keluarga berencana nu tadi dibahas salajengna eta anu utamina kaum masyarakat mah nyaeta SKTM lagi SKTM salah sawieu senjata ataupun alat masyarakat kanggo kebutuhan ya kebutuhan ke rumah sakit ka sakola nya pendidikan ke rumah sakit ya utami ka segalana itulah prosesna kan eta masuk mapai TRT RW desa kecamatan tah ka dieu mangga naon wae tah tiasa di taroskeun bidang-bidangna kitu nya kan sarakatanan ka remaja remaja pilih tah masa remaja ieu karesan oge dina dinas ieu teh aya program atanapi kempelan BKR BKB BKL naon cenah eta teh bina keluarga lansia janten keluarga anu gaduh sepuh anu tos lansia nah bisi bade curhat masalah sepuh mangga aya oge BKR bina keluarga remaja bila anu gaduh remaja teh meuni kieu teuing aya eta kumpulanna tiasa mangga bari naroskeun aya bina keluarga balita kumaha cenah balita abdi perkembanganna kitu kieu insyaallah mangga aya di karesan program di dinas abdi aya namina BKB teras pik remaja kanggo para remaja eta mah curhatanana gitu pangitu sebenarnya dah kitu nya heula kan sepah kenal masih kena aya waktosnya urang pidangkeun heula lalaguanana nya sia kita mau kamu kayak ibu Karwati Pamawat ada ini mah ya AKT cara teh dinas deui nya mohon tahu Mama Roai hari tadi saham bah tadi eta oh mai ayo Rosi eta mah gedengeunana Mama Eroi oh di dinya lingkungan RW 03 mohon sakadayana di RW 03 mah salam Papano tahu ka Mama Iya ka Mama Nurlina
Pak Dede, Mama Hana, Om Elvi, Jumpa RH tuh, dalam RH. Pada dia saya nama. Lam, Pada dia cenah tadi teh. Saha. Kang LH. Oh, pada studio. Mohon tadi teh tapi tak aya. Mau tahu Pak Kunbar, Pak Kemna, Pak Tetili, Pak Api Putu Kalimun, Pak Haji, Pak Pulawargi, Pak Kang Prabu. Katanya geteran Pak. Saha. Oh, si Uyut. Cara apaleun gitu mah nya teu apalnya. Ada bagi geteran. Ah, nya bukan kurang ieu kan. Geteran Kang Oka, Kang itu tuh. Kang Sukma Alam. Kang Sukma Alam. Kang Mami Ani. Pada kita Kanjon, Angkatan Dayana kalau aku ngebut kan nyamuhun ame teh terima atuh di mana meni atuh aya nya. Mangga mohon mangga. Siap mangga. Aduh. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, badade hoyong di lebasan tiong. Hoyong ka capi. Nanti yang aja. Aya nu lebet deui. Ya halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Oh, mohon mangga, Ibu. Mohon mangga. Pas berdaya ke pantau. Halo, geuning. Sudah ada ngukene teras atau jadi. Laguna matur nuhunnya nih. Mohon mangga. Aya nama yang ngirinya na kabar adanya. Ahon. Petiong gitu gini. Nya santiong candu ka kunaon teh santiong. Tapi santiong segala ini dikurupi gininya. Nya eta. Pada ama santiong mah kan datang ka dinya. Mohon Ibu, mohon. Yang itu-itunya. Mangga sok mangga. Terus laminya kenapa tetep sono. Sak. Tahun jatuh patokan dia ya sawahnya kan. Mohon. Oh, pangpayun nama sekali di kanggo apa jadi juga sampai ke sana. Kanggo ka anak. Kanggo ka Ma Dede. Ma Iya. Mama Nurlina. Terus ya, orang yang nempel-nempel wae. ayo sok atuh biwalang eta tuh. Antara setahun sama bah. Kanggo ka orang Cibodas Kadayan namanya. Terus kanggo ka Umi Elvi di Cikidang. Kanggo ka Neng sareng Adusna. Kanggo ka Pak Atif sareng Kahidana. Kanggo ka Pak Amin sareng Neng Anina. Kanggo ka Maheroy. Kanggo ka Bunda Umaya sareng Nengna. Aja. Kanggo ka Wardi ka Oma Petir ke keluarga. Kanggo ka urang Cikidang kadayananya. Waalaikumsalam. Sok. Kanggo ka Kucet Baludatan sareng Caigem. Kanggo ka Bang Dena ieu jeung ada mungkin alias Uyut. Laki nyun laki jan. Mohon sareng Abuna ieu jeung Ujung Santen. Kanggo ka Mbah Anom. Mohon kanggo Rena Dewi di Lapang. Kanggo ka urang Cikarumi kahilap. Mahan. Urang Cikarumi we lah. Mangga. Hilap dirinya. Kanggo Bah Dade ngatur nuhunnya sareng Mangga. Kanggo Mami Hani sareng Ade Cinta. Kanggo ka Bawon spesial namanya. Mangga. Mangga Ibu mangga. Ini kayaknya enggak. Oh, nah tuh mangga wilujengnya Ibu. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi sadaya urang pidangkeun heula lagu pamruti Bah Dade oge Bukarbati laguna di lebasan tiong. Bagi kita sadayana anu masih kena manco di 107,8 FM anu dinawang ke dieu santen ieu nuju midangkeun rene ka Sunda nya. Mudah-mudahan warga sadayana aya dina kawilujengan atuh nuju leleson sing wilujeng leleson wae nya.
anu nuju aktivitas leujeung aktivitas atau ka ibu-ibunya teteh-teteh mama-mama nuju persiapan tentu saja nuju pasak-pasak bileujeungna wae. Bagi sadayana namanya dipunut ku ya mohon pamunut ti Kang Joy hayong tepang atau tepung salangkung atos dipedang nya ngajangakeun mudah-mudahan sing teh sakatampi kalan kabingahan sing teh sejentan panghibur kana kalbu pang beberapa kana mana. Oke aya deui teh mohon SMS ti Mamah Iyang hayong laguna teh Kaligata Cinta mangga nya mamanya. Lajeng tadi apa menurut ti Mamah Eroy hayong lagu Pukah mangga. Di atas kalau sadayana nu bilih bade ngalajong ye kana dina kasuna ieu biasa ngelangkungan ke 08 hiji 22 087 33 88 di atas saja. Atau lagi sadayana tadi aya bahasan anu kalintang mangpan kalau sadayana. Mugi tiasa disimak, mugi sing tiasa dipahami nya. Tiasa kahartos eta tang dibahas tadi teh ya. Engke sarana ngagaduhan agendana tiap dinten habo. Nepangan lagi sadayana begituna siap-siap ka pakalasan ye. Kemudian sangkutan dinas nu ieu mah sadayana kepentingan atau kebutuhan masyarakat sadayana. Kemudian dina ieu ge aya pengendalian kependudukan. Naon pengendalian kependudukan teh? Kemudian di negara urang aya nanti kawilang jumlah jiwa di negara urang teh tos 250 juta langkungnya. Upami taya dinas ieu urang bakal naon sebenarnya aya anu nalingakeun bakal tiasa ngauledak tiasa ngalangkungan deui malahan kawalahan. Kawalahan naonna? Kawalahan dina pelayanan-pelayanan begituna aya we dinas anu ieu pengendalian. Saupamina aya penduduk seueur kieu tangtu seueur kabutuhan. Kumargi di negara urang mah negara Indonesia masih keneh aya masyarakat anu prasejahtera nya marihan langkung ti kitu. Tangtosna warga eta teh ngamayogikeun ieu bantosan-bantosan ngeunaan kanggo pelayanan-pelayanan utamina ka rumah sakit oge kanggo ka sakola. Dan tadi tempat nantinya anu alamatna tadi disangongkeun alamatna di Kampung Lapang Payuneun kantor desa Cikole. Bilih hayang tepang mangga biasa kadinya. Salajengna ngeunaan cenah keluarga berencana naon atuh pangna aya keluarga berencana. Panginten eta teh pengaturan kanggo keturunan. Emang upamina programna kanjana sebatkeun cukup 2 anak saja akhirnya. Tapi sanes eta nya datang program ngungkul. Tapi kumaha carana? Kitulah warga sadayana nya. Salajengna cenah pemberdayaan perempuan. Naon atuh pemberdayaan perempuan teh? Eta teh kanggo kaum ibu-ibu. Ulah dugeng ka ibu-ibu teh cenah nu calik we aya kitu nya. Anu teh aya kegiatan taboh bilih warga sadayana. Hayong gaduh kegiatannya di dinya sok aya info-info. Ngeunaan kegiatan-kegiatan anu bakal manfaat ka ibu-ibu. Gitu kantun ngajengkeun wae naon kaperegianana. Salajengna cenah kaum kenakalan pelindungan anak oge remaja. Didinya oge wadahna nya. Kemudian banyak anak yang ditelantarkan, ada juga anak yang trafficking sebatas non dijual ininya. Aya oge kekerasan terhadap anak tadi dia oge nyata sami. Kitu lagi sadayana nya. Jadi dinas-dinas tadi teh eta teh ngeunaan kanggo kana bidang-bidang eta. Jeung kalintang. Kalintang penting naon. Kalau warga sadaya namanya Kalasan Metro M3 sadayana intinya kurang Lemang. Da ada M3 radio komunitas Lemang, radio na urang Lemang. Cocok pantas jeung sieup atau payu upami aya program-program ti pemerintah ngalangkungan ka ieu radio kanggo nambih wawasan ka sadayana nya. Tak kitu warga sadayana.
Mangga pemilihan bade lebat biasa di ieu teh ngalangkungan di ka 08 Atuh lagu anu bakal dipidangkeun nya laguna teh Kaligata Cinta ti Galina Abil Jatika. Mangga wargi sadayana sami ngatos bade lebat mangga pidangkeun Kaligata Cinta. Wargi dangu sadayana aduh rupiana nya abah dina santen ieu rupiana pancek kapan ka dieu wae. Mudah-mudahan abah tiasa tepang dangu deui dina dinten enjing kita butuhan kita lima. Atuh utami nama abah ngaturkeun pisan nya ka Kang Asep Nurjaman MPD. Anjeunna ti dinas DP2 KB P3A. Hatur pisan Kang Asep. Mudah-mudahannya kasayan tinggal Asep sing kagentosan kuno langkung kuno kagungan. Oke aya anu pasin ka tadi ka warga sadayana sing aya guna manfaat nya. Atuh warga sadayana oge ngaturkeun nuhun dia kana tos kalajong dina dieu kanggo ka Ibu Karbati, lajeng ka Mama Eroy, ka Bah Dadeng, Kang Ayu Rosi, Kang Joy oge Mama Iyang. Hatur nuhun pisan ngarajonganana. Atuh hatur punten babili pidangan-pidangan ku abah di bidangkeun me boh dina bahasana nu kirang merna atuh saurna nu langkung teuing bon babanyolanana anu kalangkungannya hapunten pisan sabaraha kalepatanana oge pidangan-pidangan laguna anu kirang sapagodos kirang raos hapunten pisan pangintenan urang mah jagi silaturahmina wae antawis radio MT Songitun sadayana urang kaitkeun oge panginten abah mancen ya mancen gaduh pancen teh 4 dinten aya namanya hanti rebo dengan kasabtu mudah-mudahan teh halangan harungan boh abahna boh radio nya mudah-mudahan sing di lancarkeun sadayana keupina wargi sadayana sakitu nu tiasa kapiatur ku abah amit munur kur wae hapunten samudaya kelepatanana bahwa bilih aya langkung sarbae caregna mugi urang ditepungkeun deui urang teu neun dihandelem sieum tunda dihanjuang siang mangsa datang urang teang deui wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.